sabencar, zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma-jaman kiwari hirup nangipi, sok ngahontal nepukul moal ka tepi, sagala rupa hayang ngadadak jadi, umul capek harap ge bae lah. Lain carita daek kari daek
mun zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui geus sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang karekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu tah. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat Lur, Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna omat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya. Dua belah dua. Palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen ka memelah
sorangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtrim di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh
kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun